Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dahar Mang Jaki, nu ngajawab salam sing loba rejeki. Ngajawab henteu amin kencang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman zuyyana al-insana bil akhlaqil karimah, wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah, wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Al-ayah eta mimil ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-imam Syirli man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair Muhammadun basyarun walaisa kalbashari bal huwa yaqutatun wa nasu kalhajari. Aya di pojok duaan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat. Kurang doakeun mudah-mudahan Bapak MC-na masing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santriyin wal santriyah, Bapak Haji Sinareng Ibu Hajah. Nu jisim kuring dipihormat kersana nu mulia Ketua DKM Musola Al Hikmah Bapak Ustadz Hanafi sekeluarga. Teka langkungan para alimil ulama, para guru, para kesepuhan anu teu tiasa disebat nami hiji-hijina jalaran teu aya catatanana ongko. Malah mere catatan kertas hoek atuh ieu teh. Sadayana nu jisim kuring dipihormat Kang Haji Novel Yayasan Syifaur Rahman. Pedata dewe kenalan di ditu. Anu kenalan mah bisa apal Kang Haji Mukmin nu imahna didiukan ongkoh kusim kuring malah hampura bete nitip urut dahar di dapur saeutik dikana WC keun maksudna milu miceun aing di dinya. Sohibul wasilah Bapak Haji Sanen sadayana hormateun sim kuring sakali deui tanpa ngurangan rasa hormat jisim kuring ka para kasepuhan sadayana Kampung Babakan Ciberem. Mudah-mudahan masing kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Para tu pemerintah nu jisim kuring dipihormat kersana Bapak RT Sinarang Bapak RW. Wabil khusus
khusus ka Bapak Lurah Bapak Ustad Darmawan. Urang doakeun ulah dipicen Pak Ustad najan jadi lurah ge ajenganna nyaah. Ai lurah mah 5 tahun 10 tahun 15 tahun beres. Ai ajenganna mah sampai maot insya luar biasa didangukeun sambutanana. RT aing can nambahan. Aing tambahan ye 1 juta. Kiai aing can mere kedeung balik dibere. Wah. Heureuy Pak Ustadnya. Sesama ustad jangan mengganggu. Alhamdulillah. Urang doakeun Bapak Darmawan, sinarang Bapak RW RT pamimpin urang sadaya ti RT sampai presiden wajib kita doakan. Dina raraga ngaheuyeun kana ieu dayeuh walah kana ieu nagara mudah-mudahan sadayana kengeng taufik hidayah ti Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Utamina ka para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Kampung Babakan Ciberem Musolah Al Hikmah ngarayakeun peringatan Maulid Nabi sinarang syukuran tasyakur rengsena musolah. Alhamdulillah nu luar biasa pengorbanan panitia sadayana, mudah-mudahan panitia jeung jajaranana masing kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi kata sambutan Pak Lurah nanya sing sabar jani panitia mah diomongkeun. Bener teu? Ulah waka jadi panitia anu sifatna udunan masyarakat. Ngadenge 40 juta. Ieu kiaina bara juta ieu nya aing lieur jadi aya. Pokona aing mah mun caeutik rek menta deui. Iya. Bohong heureuy ah nyage nya. Maksudna naon? Jangankan sifatnya yang kerjasama seperti ini nu ala rudunan kos kieu. Maksudna dalam artian naon? Anu ngaranna bersama-sama untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Panitia sing sabar, ulah nu udunan, nu hajat pribadi teu betah kudu diomongkeun. Bener teu? Aya nu hajatan. Langsung baikna tidak omongkeun. Ya Allah ya Karim eta daging mah diliat. Langsung aya nu rek berangkat. Cari ka mana? Kondangan ka hareup. Awas kondanganna ulah gede-gede teuing. Ih, daging naliat terus daharna teh jeung helm. Naon aya helm? Helm tendok sapotong. Dasar emang haji pelit. Lamun aya jelema hajat endog nasa potong cek palurah ge sing husnudon lain pelit tapi nu masak ngarti lamun endog dipotong bumbu bisa nyerep ka jero. Atuh ke sia hayang 8 potong mah cokot ku sia. Plastikan asupkeun kana tiung yuhan ka era geblek. Kondangan 5.000 sungut mah digandeng. Teu betahan mantak cek Mang Haji kumaha, mengapa kau suka membukakan aib sesama. Cicing aing meunang ngapakeun saminggu digereuwahkeun sok poho aing mah. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Lain tepuk tangan sama haho-haho we. Geus teu hayang ge tadi aing mah. Teruskeun ulah ieu laguna. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah keterlaluan. Ya. Gitu ari oma teh kudu ngajari tungtungna sia teh. Mentakan mahal teh oma mah ya gitu we nya. Mentak aing ngantek kitu ame mahal maksudna teh kitu nya. Masya ulah kitu. Pan ieu mah lagu ge asupnya ka haji nya mutadoha tina bab ngomongkeun dilarang ku lagu ge janganlah kau suka mencari kesalahan orang. Periksa dirimu masih banyak kekurangan. Urang ge loba keneh kakurang. Tuh ulah doakeun we panitiana sing disalobarkeun diberkahkeun ku Allah Subhanahu. Utami nasim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakieu lobana alhamdulillah. Bahkan wal hadir teh lain saukur jelema lauk hadir ayeuna. Masya Allah. Ongko lauk dihareupeun loba aing nyatu jeung endog doang eueuh laukannya.
Ya. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan maklum karena pangaosan mah dulu jamaah sakieu mah sangat luar biasa. Karena dalam hal kebaikan ulama sufi mengatakan setiap manusia memiliki dua pemimpin dalam hatinya. Yang pertama Roisuddin, yang kedua Roisun nafsi. Pemimpin dalam agama jeung pemimpin dina hawa nafsu. Ai Roisuddin ngadorong orang semangat karena ibadah. Roisun nafsi nyegah orang semangat karena ibadah karena maksiat. Contohna aya pangajian cek iman orang mah berangkat orang ngalap ridona Allah subhanahu kumaha cek Roisun nafsi tong mangkat sinetronnya nyaah gitu geus mangkat sinetron mah isukan aya deui dijawab deui ku Roisun nafsi mun mangkat bisi hujan cek Roisuddin teh najan hujan urang mawa payung cek nafsu najang mawa payung ge bisi lesang bisi lesang cek iman najan lesang mawa tongkat cek nafsu najan mawa tongkat ge poek jalana cek iman mun poek HP hurungkeun ulah dipake selfie wae pake nyaangan jalan rek ngaji ai cek iman teh cek nafsu deuh ngaji peuting mah mantak tun cek iman najan tunduh hees di pengajian hees na jelema nu ngaji tetep menang pahala mantak si eta mah di mana wae ngaji hees we da eta boga ganjaran eta menang pahala beres acara dihudangkeun ku bawaturanana cek rek balik moal emang ngajina geus beres kitu tadi ngaji teh tereh ieu mah lain tereh sia molor lila teuing yang meni ampunnya Masya Allah di dia mah luar biasa nu jauh daek ngajugjug nu anggang keur sadara ratang malah nu deukeut di sore keneh geus ngarareut teu aya sanes urang hoyong ngalap ridho Allah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi alhamdulillah mudah-mudahan anu halaladir panjang umurna berkah milik rezekina hasil cita-citana soleh-solehah turunanana nuker usaha sing berkah usahana nuker dagang sing untung dagangna nuker gering sing cager geringna nu malah santren sing manfaat ilmuna nu sakola sing hasil maksudna ya robbal supados teu nyangkong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ngaosna insya kabeneran sore kene geus mulai nya alhamdulillah sim kuring moal balik jadi bisi mun aya nu tinggalan berkat naon gampang anterkeun Pak Haji Saneh kitu we rek ngendong dirinya sabab isukan jadwal di Tanjung Teja didinya warung gunung paling setengah jam ti dia mun ti Bogor mah genep jam mending sok Pak Haji teh mending ngendong we cek uing teh kumangke daharna Pak Haji tenang aya panitia ieu kayak kitu onam cek uing teh nya bohong Pak Haji mah bageurnya alhamdulillah doakeun sim kuring sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala ya Masya Allah syariat kita berkumpul dalam rangka peringatan Maulid Nabi syariat kita berkumpul di halaman musola Al Hikmah tapi hakikat yang Allah perlihatkan terhadap para malaikat Allah orang kampung Ciberem khususna tuan rumah na umum tamu sadayana nu hadir penting ayeuna lain keur kumpul di halaman masjid lain keur dariuk di sisi jalan tapi keur kumpul di jero surgana Allah Subhanahu wa taala lain cek siaang jelema nu dhaif jelema nu bodoh jelema nu loba dosa tapi cek ulama besar yang hafal ratusan ribu hadis beliau Al Imam Syiri mengeluarkan fatwa yang begitu indah bagi para kita pecinta maulid saur anjeunna dulu jamaah sadayana man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudhatan min riyadil jannah sing saha jalma anu ngalumampahkeun dua dampa sukuna ngalengkah maksudna datang kana hiji tempat di mana eta tempat dibacakeun sholawat Nabi, di mana eta tempat dicaritakeun tentang sejarah perjuangan hidupnya Nabi, itu tempat dibacakan sholawat untuk memuji agungnya akhlak Kanjeng Nabi. Faqad utiya raudhatan min riyadil jannah, maka mereka sedang bersama saja sedang berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanpa alasan itu fatwa keluar li annahu maqasada dzalikal mawadi illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati orang Ciberem musola Al Hikmah masyarakatna
kumpul ngariung di lurum berbayasa di tempat anu mulia, korban harta, korban tenaga, korban pikiran jeung waktu, penting ieu dikorban. Lamun eueuh rasa cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, sedangkan saat orang mengatakan cinta terhadap Nabi dijawab ku Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadapku maka ialah akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mangka lamun di dieu saur palura ulah daek diadu domba, bisi aya dulu nu teresep muludan kajen tong sirik, urang resep kene mulut tong sok sorak, bener teu? Ulah lamun ditanya cenah Ustaz sok usil ece rek ka mana, rek muludan. Ece muludan mah eueuh ti dituna. Tah ece sok bingung ngajawabna. Tong bingung kayak mah ece muludan eueuh ti dituna, jawab bae ku ece. Lain eueuh ti dituna emang siang geus ka ditu. Pan maehna ge can ka ditu ieu meureunanya. Bener teu? Perepet ku ece timpah terus ai maneh geus ka ditu. Di ditu menang naon, di ditu teh mana oleh-oleh di ditu naon hungkul di ditu teh pan lieureun maehna ge. Ya. Urang mah resep muludan karena cinta terhadap Nabi Muhammad. Geus we singkat nama dalilna mah geus jelas dulu jamaah sadayana. Orang dia lamun Muharram sok puasa tara bulan Muharram tanggal 9 tanggal 10. Kunaon eta puasa syukuran kusabab dina bulan eta biasa bulan Muharram tanggal 8 10 khususna 10 Muharram teh Allah sering menyelamatkan nabi-nabina rasul-rasul. Di antara Fir'aun ancurna tanggal 10 Muharram, berarti Nabi Musa diselamatkan ku Allah tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim salamat tina bakaran seuneu dina jaharita tanggal 10 Muharram. Nabi Adam dihampura dosa tanggal 10 Muharram, sehingga umat Islam ngalaksanakeun puasa sunnah tanda syukuran Nabi Allah ditulungan tanggal 10 Muharram. Komo urang ngayakeun muludan syukuran ku ayana Nabi, sabab aya Nabi tadi cek paulura ge jelas anu mawa urang tina zaman anu gelap sampai jalanan terang menerang. Lain gelap poek naonna duniana, tapi poek imanna ka Allah Subhanahu wa taala. Insya kunaon cenah emang urang kudu cinta ka Nabi? Jawabanna gampang banget. Naon jawabanna? Karena Nabi cinta terhadap kita. Bayangkeun Rasul cinta ka urang, ai urang teh cinta ka Rasul. Nah kitu jelema doraka apaan teu? Doraka apaan teu? Doraka. Ieu mah nu dipika cintana ge masyaallah, urang teh dipika cinta ku manusia yang sangat luar biasa. Yang sampai-sampai Imam Busri dina budah nyaritakeun tentang hirup Rasul, Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Neng Muhammad eta manusia lain manusia biasa, cara batu Muhammad permata, urang mah batu biasa. Masya itulah ulama besar menggambarkan dan mengingatkan, memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad bukan jin, bukan malaikat, beliau manusia. Cuma beliau manusianya luar sama dengan kita. Kita manusia, cuma kita mah hanya manusia biasa. Ibarat batu, Rasul mah emas intan permata, ari urang mah batu biasa. Gerak cokot batu sagede peureup dijual laku mah. Laku 3 truk mah. Bener teh? Lamun hayang urang luar biasa, contoh ieu musola al hikmah luar biasa bagusna. Naon sabab? Di jerona aya batu, aya ece di jero teh. Dulur pan urang teh jeung batu teh, jeung kenteng ge pan kapi uah urang teh. Sarua tina taneuh ya. Cenah aya jelema teh duraka ka cida Ustaz sok nyokotan taneuh batur, berarti eta mah diciptakeunna tina taneuh sengketa baheulana. Heeh, Masya Allah. Rasul mah luar biasa. Mana luar biasana? Namanya selalu kita sebut akan terus perputaran waktu. Ayana salamat kurang di alam dunia teh satungtung paribasa cenanya. Satungtung aya kene nu adan mah mawa ka kiamat. Bener teh?
Eta bahasa kolot gitu lamun dipesek ku urang Kang Haji ternyata lain tina adzanna tina aya ucapan Nabiuna Muhammad karena laula kalama khalaqtul aflaq cek Allah Muhammad lamun heukula moal nyiptakeun salira lamun heukula moal ngayakeun salira pasti moal aya utek togo lawang taga moal aya alam dunya jeung eusina moal aya kabeh-kabeh makhluk ciptaan aing lamun emang baheula aing moal nyiptakeun Nabiuna Muhammad eta cek Allah makana orang salamet kene karena setiap hari 24 jam nama Muhammad selalu disebutkan. Ceu ibu teh kumaha aang nyebutkeunana pan sapoe teh ukur 5 kali dina azan mah 5 kali di dieu waktuna kan beda lembur teh beda waktu bener teh kadang-kadang orang dieu rangkas azan misalkan jam genep 15 buah-buah di Pandeglang mah jam genep lewat 17 beda 2 menit oke bener tuh kalau itu dipindah ke Tanah Gerang beda deh 2 menit eta masih kene di Banten kene teruskan ke Pak Haji alhamdulillah tadus bini mana besa 10 poe sim kuring uwi umroh alhamdulillah mudah-mudahan orang dia sing menang berkah ya Allah amin nggak jelas kad itu beda bara jam 4 jam terus-terusan bergulir sedangkan adzan tiap adzan KBG pasti pakai kalimat asyhadu anna Muhammadar najan santri di dia suarana genah musolah anyar muatu barararu kabeh eta mah karpet baru juga cai ge anyar kene karpet lagi engke mah karpetna nu aya aibonan supaya lep sujud geus hudang-hudang sok sebel weuing mah nya dibere genah karpet teh ciga aya sempranyan tungteng mental deui sujud teh imam sujud menang geus hudang sorangan colak cireuk batur atuh sujud deui menang udah ya, untung malaikat teh heureuy mun heureuy dikodok sia ti handap ya, masya Allah luar biasanya anyar kitu make aibon kemanya sugan tek nempel geus dipujeung imam-imam imam teh hudang makmum teh hudang kabehnya digotong diangkat jeung karpet-karpet takara udang nya masya geunaheun masalah bagus anyar nu adzana suara ke nu geunaheun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah atuh moal teu digotong di dinya keneh asyana naonan kunaon kitu Kang Haji aya nu kurang dieu naon asyhadu anna Muhammadar Rasul pasti kita ulangi deui kunaon sababna ulah waka ibadah buka HP passwordna salah kabuka moal HP-na atuh moal ngebleng hurung meledug di dinya keneh masya luar biasa geus jauh-jauh dah dina di kahirupanana we kanjeng Rasul pertama kali dikandung tidak pernah menyusahkan Ummi Aminah sedangkan kita manusia biasa selalu merepotkan yang menjadi orang tua yang mengandung komo ibu-ibu mah luar biasa makanya cek kanjeng Rasul saat sahabat bertanya ya Rasulullah siapa yang hendak aku taati cek Rasul indung anjeun sahade Gusti indung anjeun sahade Gusti indung anjeun sahade Gusti bapak anjeun jadi indung mah disebut lagi tilu Kang bapana sakali lain indungna kudu tilu beleguk aing mah ongkoh awewe tapi ngadukung geblek ya lain indungna kudu tilu gerak buka eta hadis ternyata lamun dipikiran kurang iya indung teh naon ternyata memang ada 3 perkara yang bisa dilakukan seorang ibu tapi tidak pernah bisa dilakukan seorang yang pertama ibu yang pertama yaitu orang yang mengandung lalaki bisa teu hamil bisa ngan teu ngajuru atuh ngudag hamil mah pan hamil teh gendut pan aing gendut keur hamil teh 4 bulan ngan teu ngajur tiba heula kieu we bisa hamil ngan teu ngajur itu ibu yang pertama ternyata itu mengandung najan di dia kampung babakan Ciberem lalaki langit lanang jagat sakti manggulang mangguling totos sanempo jadi kulit ganti suk makan dange dewa gagah lalaki orang dia ku gagah-gagahna kumisna sagede galengan lamun kumisna sagede galengan sagede kumaha bibirna coba eta
Tapi lamun dititah hamil mah moal daekeun. Bapana naon? Anak nu katilu mah sia nu hamil. Najis aing. Masya Allah. Yang kedua yaitu melahir. Eta ibu nu mah anu ngalahir. Nu katilu ibu yang menyusu. Ang bisa iya make susu SGM ayeuna mah. Bisa ngan akal muasa cerdas dibere susu ASI. Moal. Ku ASI mah cerdas, ku SGM pos rapi we hidupna ge. Geus gede nanti tasawat ge hese. Lamun budak 2 tahun ti indungna teu lesot. Nyusuan teh ku indungna we terus. Hek barang dahar deket jeung indungna, make leungeun. Ayeuna mah pan dahar ge ngawapan make sendok, bener teu? Tuker cek nu kabel aya makan emang aya wireless mah kudu neangan sinyal hayang kos bieu suarana geus geunaheun teh bieu mah ieu mah teu pati kadengian cek dicoba oh aya kabel ayo oh siap geunaheun banget ya salon sumpah ya aja orang cek heula lumayan. Naon si kodena eta? Cekap. Cek. Tinggal diagangan doang. Akang lebih ngerti. Cek. Rika, ada apa Roma? Nah. Mantap ya tukang sona ya. Alhamdulillah. Nepi ka mana tadi? Rika sama aneh eta mah ngetes Rika mah. Mana kadang-kadang kolot zaman ayeuna mah budak teh malah disapi. Bener teh? Dijauhkeun ka kadak geneupuran oge tina susu indungna. Padahal naon eta sebut ibu nu katilu yang menyusui. Kenapa? Karena sakitnya menyusui tidak jauh beda dengan sakitnya melahirkan. Cek saha sia Ustad? Cek pamajikan. Nepi ka beak puting awewe ku anakna digegelan. Bener teh Bu? Lain keur jorok, ieu mah keur ngabejaan perjuangan ibu, bener teh? Lamun orok mimiti biji huntu lain nyusu dikenyot tapi mah digegeran dihancurkan nepi ka ceurik pamajikan uing mah sugan teh sanggeus ngalahirkeun teh beres urusan nyeri budak teh horeng nyusuan ge nyer sia mah huntu karak biji ai nyeri ai bapak sia mah huntu geus loba ge biasa wae maksudna teh ngegelna lain ngegel eta ieu nya nyontoan ibu tanya makana awas lamun aya nu khutbah. Jadi yang harus kita hormati ibu dan baru bapak. Langsung bapak ngomong, "Jang, ngadeng itu." Rek hasud ke anakna murunan. Ngadeng itu. Naon sih, Pak? Tadi cek imam kumaha cek khutbah. Oh, geuningan kudu ibu. Bara ibuna, 3 Pak, bejakeun ka mamah kitu nya. Baik ti dieu bener anakna dong. Mama, naon? Cek bapak ieu mah. Cek bapak. Oh, tadi Jumatan. Naon cenah? Peda cek imam bapak ge naon nyebutna oh cenah pan namun kudu hormati kurang teh saha ibu pan abdi teh hayang jadi budak berbakti kanu jadi kolot sedangkan ibuna karak hiji sedang kecek hadis mah 3 ibu eta ge cek bapak jadi ibu teh kudu 3 bapak hiji cek saha cek bapak nah bejakeun ka bapak sia ya aing keur nyekel terong hiji ye aing sia sakola teu sakola bisa teu matematika bisa supaya hiji dibagi supaya hiji bisa jadi 3 kumaha keuretan mah nah sok sia potongkeun bikin ka bapak sia terong dipotongan tin bapak naon sukses Pak naon cek mas sia pan tadi teh terong teh hiji dipotong 3 jadi kieu bejad anu aing atuh urusanana naudzubillah Rasul mah dikandung teu nyusahkeun ka indungna beda jeung urang bener teh Rasul dikandung teu ngajadikeun rupa Umi Aminah tidak seperti biasa Umi Aminah ngandung Rasul 9 bulan tetap langsing beda jeung urang sabulan 2 bulan 3 bulan kanyahoan ngajan teu periksa beda rasa hiji leuleus 2 parawiyang teu puguh terus ngidam datang nyinan huruf O bener teh Bu wing soalannya nama lain cenah tina kitab lain langsung praktek pamajikan gelis kunaon sararebel akang sebel kunaon 3 bulan teu meunang head hamil deui emang nu sia mah seukeut lain seukeut hamil gitu
Jadi lamun hamil gitu sarebel akang tuh aya cau bau eta baju ge akang ulah ngalumbuk wae bau baju ge bau ya aya duit ente duit mah bukan aing duit ge bau tengah peuting jam 1 Kang uy ayang seblak anu lada make karet 3 atuh kudu aya karetan neng kudu aya karetan 3 pokona mah terus make kertas nasi teh disoekeun atuh neng meuli ti mana ulah meuli nyieun pokona lamun teu dijieunkeun anak kiai moal teu ngacai ibu lamun aya orok ngacai ulah sok nyalahkeun bapana memang orok can bisa nyiduh sok nyalahkeun we bapana ti baheula bapana pelit ieu mah mantakan ngacai ge penang orok can bisa nyit atuh uing nyen seblak jam 3 asak jam 5 gelis sudang naon sih ngaudangkeun ieu seblak menang nyieun akang dibungkus make kertas nasi make karet 3 disoekeun tungtungna hayang ge tadi ene mah geus teu hayang Allah Masya Allah Kang naon deui hayang selfie jeung nu botak untung aing beres tahalul kamari botak ku aing Alhamdulillah Rasul ente gitu Umi Aminah teu apaleun hamil lamun nabi Allah teu namu unggah bulan Nabi Adam bulan pertama namu geulis anak king jimat awaking Aminah bagja anjeun geulis jagaan etanya anu di jero patuangan maksudna naon saha anjeun kaula kolot ti sakabeh kolot saha kaula Adam alaihissalam rek naon maksudna eta di jero patuangan anjeun aya manusia anu paling mulia panutup nabi jeung rasul tuh di bejaan urang mah bulan kahiji bang emok nu datang bener teh Masya Allah kuat darariuk genepan per kelompok aing najis dan amit ya lah usah munduk itu teu boga teu mikir lain teu boga Masya Allah aya nu masing-masing aya kiridit eta mah sabulan nyokot teh sapoe sakali mayar teh disimpen buku leutik na erang-erang pantau eta sia nyahoanan kiai pan imah aya 2 leutik berarti pamajikan aing ge osok kayak gitu mah Masya Allah awas tanya akang lamun pamajikan nyebut teu boga hutang tong percaya lamun di erang-erang masih kena aya buku leutik pokoknya periksaan balik di dia aing ngabijaan we nya bisa teu jujur gitunya bulan kedua datang nabi yang lain sampai akhirnya bulan 9 Siti Aminah tetap tidak merasakan apa-apa sampai waktunya melahirkan Siti Aminah tidak merasakan sakit sedikit pun bidannya ge spesial kiriman ti Allah 7 bidadari dari surga yang Allah kirimkan untuk menyambut jasad dan ruh sucinya baginda Nabi Muhammad Masya Allah 7 bidadari Kang Haji anu 3 tidunya asalna Siti Asia, Siti Maryam, jeung Siti Hawa. Anu 4 asli bidadari surga yang menyambut ruh dan jasad sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang anu nyambut mah beurang. Eta ge geus kolot. Umurna teh geus laleuwih. Watripun ya kunal budak teu lahir-lahirnya coba neng dangkakeun bukakeun dibukakeun ditiup hap A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka aing mah jampe naon eta aing asa can pernah belajar tajwid ngaji Quran kitu buka Masya Allah tapi aing mah diantep we geuna tonton we ku anjeun langsung jang ustad aya naon mah ieu budak teh embungeun kaluar atuh kumaha mun kaluar mah aing kajedog we di jero lain tadi teh geus ngobrol jeung emak mama bisa ngobrol jeung orok emak mah nyaho ieu teh di imah ustad lawang panto aya keneh nu nutup jadi orok teh asa kahalangan oh kitu mah bukakeun nya telepon ka santri jang santri ieu teh rek ngalahirkeun cek mah beurangna di imah aya panto nutup bener teu bener ustad emak sakti cek aing teh lek mama lain sakti emang emak terus ngobrol jeung orok
mah gagah bisa ngobrol jeung orok mah cai teh. Baturan uing mah ngobrol jeung orok ulah mane mah lalaki bahaya. Langsung dibukakeun kabeh ku santri. Lawang panto hareup, dapur, jendela, mejikom, kulkas kabeh dibuka. Alhamdulillah TV aing eueuh. Dipadoh ku paling atuh cek paling teh makanan mantep ieu. Jelema eueuh pantomu langsung orok keluar teh cek si mana teh usah tuh keluar geus dibukakeun geus teuing teh kumaha di ditu aman TV eueuh cai. Masya Allah. Rasul pas gelar ke alam dunia tinggal dina berjanji Rasul mah langsung sujud dari punggung Nabi bercahaya sampai cahaya yang menerangi negara Syam jeung negara Romawi. Sujud Rasul mah beda jeung urang pas lahir lain sujud meureupeng naon kepeulna teh leungeunna teh ngepeul hayang nguasai alam dunya mewek ngadat urang mah bener teh pas lahir teh aing orok kula tuh ya panjang amat tuh. Jadi orokna jangkis jangkung ipis. Masya Allah. Kurang pas saya teh wadap. Cek bapak nanti ulah telik wae tatep yo mah tatep kasep ge tatep. Anak tati telik wae anak taha kan anak manehanana. Teu di aku ieu mati tatep tilajak. Ieu mah laja geus koneng jahe ku sia kadiakeun. Tilaja ti embe ti ucing. Tai ucing dikabudah-budahkeun. Naudzubillah awas mah arek ajakan sholawat. Pas lahir mah ajanan heula kan gitu orok mah hese. Kitu kabeh ge. Henteu cenah ustad di abdi mah aya kaanehan. Kunaon? Orok teh kumaha kolotna. Kusabab kolotna sinden orok lagi ngahaluang. Hoe Bapak RT anu hoe RT ge digorowan sindennya buru-buru azanan komatan ajak sholawat langgam nama bebas sholawat mah Quran geus boga pelaturan langgam lamun sholawat mah bebas ya pemuda keur kasmaran keur rada resep laguna teh satu hati sampai mati langsung pakai sholawat. Ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaih ya rafi'a sya'ni wa daraji. Osok di sholawatan budak orang sholawatan direpehkeun teh di sisinan juri kurang mewek wae sia teh peuting-peuting repeh aing teh capek ngurus yati isu keneh repeh aya juring budak teh molotot budak lain jelin repeh malah molotot mama mana juligna culak cileuk nih jurig eueuh tuh nu molor julig orang yang salakina keur molor jurig Na'udzu oh, Masya Allah. Jadi orang ayakan kos kieu cintana Rasul terhadap kita sangat luar biasa. Tingali dulu Jawa saeutik urang kisahkeun geus sajam ya terus sampai pagi siap tenang wing rek endong ieu. Oke siap ngan syarat leuwih ti sajam lembur iya alhamdulillah bohong-bohong heureuy
Heureuy panitia tong dianggap heureuy. Rek naon ngomongkeun kos kitu wae era ceramah mah nu penting mah asal ceramah da panitia ngarti, jamaah ngarti balik mah bakal menang doa. Ih, sia kana duit teh mani ampun. Aing yang didoakeun dibere duit deui wae. Masya Allah. Tah hayang duit aing mah nu penting mah balik menang amal. Aing meuli amplop mah di tetangga ge tukang warung tukang jual amplop. Amplop duit jeung amplop dihijikeun karak dibikeun kawing gitu maksudnya. Alhamdulillah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cunduk waktu nu geus tangtu ninggang mangsa nu sampuna baris tilar ti alam dunia. Nu ditanyakeun lain keluarga, lain sanak baraya, lain sahabat kitu deui, lain anak-anakna. Tapi nu ditanyakan orang kampung Ciberem nu jadi umatna Masya Allah. Bahkan pernah sahabat dan Rasul sedang duduk bersama di Ashabus Sufa. Mana Ashabus Sufa tempatna? Lamun ibu bapak munggah haji atau umroh naik ke sholat di Masjid Nabawi dekat makamnya Nabi aya hiji tempat anu eta tempat leuwih jangkung tibatan tempat nu sejen eta Ashabus Sufa, tempat Rasul berduduk lamun di mana keur cicing di kota Madinah ngariung jeung sahabat. Tah sakieu mah aya ieu. Lamun karamik kabeh Masjid Nabawi kabeh sakieu ye nya. Tah Ashabus Sufa mah cirina jangkungna sakieu tah. Leuwih jangkung tibatan lantai nu sejen. Payunana makam Nabi, bedituna belakatuhna raudhah. Di dinya tah Rasul teh hulang. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kunaon Gusti? Siga nu keur sedih, siga nu keur bingung." Abu Bakar, "Kaula teh keur mikiran umat kaula." Maksudna kaula teh rindu ka umat kaula. Abu Bakar, Gusti mah aneh-aneh wae make jeung rindu ka umat. Pan kaula teh aya di dieu tuh seueuran di dieu umat salira. La bal antum ashabi, bukan kalian bukan umatku, kalian adalah sahabatku. Cok Abu Bakar dikitukeun langsung reuwas. Jadi Gusti teh lain sono ka abdi lain ka anjeun da anjeun mah keur ngahiji jeung kaula mah keur sono teh ka umat kaula. Saha sih Gusti umat salira teh ku genah eta jalma teh nya kuat dipikari rindu ku Rasul. Cek Kanjeng Rasul, jalma-jalma anu iman kaula, jalma-jalma anu teu pernah ningali wujud kaula tapi anjeunna iman ka kaula. Insya Allah nu dimaksud Nabi nyaeta orang sadaya anu ngayakeun muludan penting ayeuna najan can pernah panggih jisimna jeung Kanjeng Rasul tapi manah urang deket jeung Nabi sehingga kita tidak pernah merasa sayang berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran waktu malam ini untuk mengagungkan menyambut hari kelahirannya. Alhamdulillah dipikanya dipikal sono. Bahkan detik Rasul terakhir wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Rasul lahir Senin 12 Rabiul Awal, wafatnya pun sama Senin 12 Rabiul Awal. Ayeuna malam naon ayeuna? Malam Sabtu. Berarti lamun jelema nu lahirna Sabtu isukan poe Sabtu. Siap-siap tah sia isukan kabeh. Moal hayang panjang umurnya insya Allah. Rasul sakit sudah parah. Rasulullah SAW geringna tos repot. Datang sahabat Bilal, "Ya Rasulullah bade sholat berjamaah." Sarokannya Rasul, "Mohon maaf Bilal, sakitku agak repot. Kaula sibuk karena urusan kaula. Moal waka kaula sholat ka masjid ayeuna mah." Jadi Rasul teh satungtung hirup can pernah ninggalkeun sholat berjamaah di kecuali ada udzur syar'i yang memperbolehkan Rasul tidak, yang menjadikan Rasul tidak melaksanakan sholat berjamaah. Langsung cekannya Rasul wayahna Bilal bejakeun imaman ku Abu Bakar. Ieu geus gambaran di mana Rasul tilar ti alam dunya nu jadi khalifah teh saha nu kahiji? Abu Bakar. Singkat cerita, beres sholat subuh sahabat semua datang ke rumahnya Nabi. Satu orang pun tidak ada yang diizinkan masuk kecuali Sayyidina Ali, Siti Fatimah, karena memang Sayyidina Ali dari saling sahabat adalah menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya tamu tadi undang, wajahna asing bagi keluarga Nabi. Siapa? Nyaeta malakal maut nu nyarupakeun manusia
manusia uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nu keluar Siti Fatimah. Saha di luar? Alaikassalam. Saha di luar? Kaula. Saha anjeun? Kaula sahabatna Rasul. Bohong. Kaula Fatimah wauh kabeh sahabat Nabi. Rek nu jauh nu deket Fatimah wauh sabab kaula anak nu pangdeukeutna jeung Kanjeng Nabi. Anjeun saha? Ngaku ka kaula. Dikitukeun malaikat Ijrail molotot ka Siti Fatimah. Dipolototan ku Ijrail langsung muriang Siti Fatimah. Daek teh jadi polototan ku Ijrail. Siti Fatimah ge muriang langsung. Mun orang dia mah langsung moal teu nyanyi di polototan kitu ge tajam-tajam kata-katamu. Seram-seram perbuatanmu. Geus aing teruskeun bae. Masya Allah Siti Fatimah bari muriang bebeja ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, kunaon geulis anak yang jimat awaki. Di luar aya tamu Gusti. Saha teu nyaho. Serem ngolototna teh. Bebeja mun ka bapana nya. Berarti mun aya budak sok bebeja ka kolot berarti turunan Siti Fatimah urang mah nya. Serem Gusti. Masya Allah heureuy meureunnan ka anjeun. Saha cenah mah sahabat Gusti. Sok atuh tita asup. Pan geuning Abu Bakar mah ulah asup, nu sejen mah ulah asup geuning eta mah kajen saha Gusti? Hayang apal anjeun Fatimah, hayang bejakeun ka kaula saha sih? Matana manis serem banget lagi hideung kagendek-gendekan Gusti. Siti Fatimah ge pan eta teh padahal cek Allah Jibril Ijrail turun ka dunya panggihan Muhammad sebagai wujud manusia heula. Datang maneh ji Ijrail ka Muhammad dengan wajah paling tampan. Tah gantengna Ijrail teh beungeut tah hideung kagendek-gendekan. Kumaha lamun kita serem ka urang? Datang ka orang Ciberem tuh ka Mang Ahmad. Ayo si Ahmad di dieu. Ulah bisa molotot. Ka Mang Pepen datang ka ditu. Polototan sing jore beungeut si Ijrail. Wah serem jigana. Ka Rasul nyebutna pangkasep-kasepna tapi datangna rupana hideung. Tapi hideungnya kereta api walaupun hitam banyak yang menanti. Nya Masya Allah. Saha Gusti eta teh? Kuat anjeun ngadengena Fatimah anak king jimat awaking. Insyaallah kiat Gusti saha? Eta teh makhluk Allah anu bakal misahkeun anak jeung bapana. Ngadenge kitu geus mulai curiga Siti Fatimah. Rasul keur geuring datang makhluk Allah nu misahkeun anak jeung bapana. Saha? Eta teh makhluk Allah nu bakal migatkeun kasenangan hirup di alam dunya geulis. Makhluk Allah nu bakal misahkeun salaki jeung pamajikanana, kolot jeung anakna, guru jeung muridna, masyarakat jeung pamimpinna. Saha Gusti? Eta teh malakal maut nu bakal nyabut nyawa kaula geulis. Ngadangu Siti Fatimah nu datang malakal maut, ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat. Ya Allah, kunaon dikirim Ijrail? Amun nek dicabut nyawa ulah Gusti Rasul ya Allah. Cabut Fatimah putrina gantikeun Rasul hirupkeun kaula kajen nu maut. Tah anak bela kanu jadi kolot mah kitu. Anak orang mah jauh gitu teh. Orang kergering ripuh ge malah didoakeun paeh. Bener teh. Aing mah lain fitnah di lembur di Bogor gitu Kang Haji. Aya boga kolot meureun koma 2 minggu. Datang ka ieu mah Ustad, kunaon ceuk? Minta cai doa barokah. Kunaon? Kolot 2 minggu gering teh udang-udang dibere cai ku Ustad mah tina koma sugan langsung titik. Tuh langsung pae gitu mah. Nyebutna teh naon karunya kolot ger. Memang bagus aya tujuanna mah teu tega cenah nempo kolot tapi awas nafsu tadi roisuddin ya roisun nafsi tidak akan pernah berhenti menggoda naon jelema. Padahal malah mun dipikiran rahmat ka urang. Hiji kolot gering naripuh tanda Allah nyaah samemeh maot teh keur dibersihkeun heul. Nu kadua tanda Allah nyaah ka anak-anakna bisi rek mulang tarima najan moal bisa kabayar ku harta jeung banda bageurna kolot sok urusan dina akhir hayatna. Sabar we. Kakara koma mah kayak tanda seru deui. Masya Allah Siti Fatimah mah ceurik hayang digantikeun. Atuh cunduk waktu nu geus tang tuninggang mangsa nu sampurna Siti Fatimah lumpat bari ngebejakeun mang mangga kalebet.
asup malakal maut karena kamarna Kanjeng Rasul pas arek asup da dasar wujudna manusia lain Ijroil wujud manusia aya awewe Siti Aisyah rawas mundur deui assalamualaikum ya Rasulullah alaikasalam teruskeun kasep asupna moal Gusti teu wani di jero aya kene awewe ternyata memang Rasul gering Rasul teh salila keur gering dipangku ku Siti Aisyah ieu isi solehah salaki gering teh dipangku ece osok mangko salakina mun keur gering osok apa dicarekan siapa dicarekan aing nyaho salaki mulyang ieu untuk buat aing heuli gandeng kolot-kolot kakarak nyeri huntu doang mantap ulah udud wae sama ngarokok we hirupna teh engke mah ngarokona make tiang listrik bakoan bejajeng sungut-sungut siana goblok ampun jauh jeung Siti Aisyah nya mas ulah kitu ka salaki punya bener teh ulah kitu bisi carekan ku Mamah Rita Sugiarto cek Mamah Rita percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau masih melawan suamimu yang kepayahan percuma haji zakat lamun kasalaki ngalawan ken awas Siti Aisyah mah dipangku Rasul teh diusapan siapa disentakan uyuhan teh modar di dinya ge salaki teh saur Kanjeng Rasul geulis kaluar heula aya bisnis sakedeung Siti Aisyah kaluar karak asup sebagai wujud manusia kene aya naon Ijroil geuning Gusti mah nyaho ka kaula atuh aing mah nyaho sia Ijroil aya pesan salam ti Allah nuhun waalaikumsalam mencek urang mah kitu naon deui pesan ti Allah naroskeun ka anjeun geus siap panggih jeung Allah ayeuna apa betah kene di dunia mun hayang betah kene diteruskeun moal jadi lamun kira-kira geus siap teh canak ayeuna dicabut nyawa kitu cek Allah teh mun hayang hirup kene rek teruskeun rek balik deui cek Rasul nepi ka kitu ka uing mah nya Gusti Allah teh masya ditanya maot nage arek maot ayeuna tuhnya mana mah embung ya Rasul mah adil najatnya nak kawasa Allah cek Allah teruskeun aya hayangeun ke cek Rasul oh jadi cek Allah mun kaula can siap kaula hirup deui hirup ai kaula mah emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasan ai naon maksudna yen manusia kabeh hirup di alam dunia bakal pinanggih jeung poe akhir ayeuna kaula maot engke bakal maot mending ayeuna kaula buru-buru panggih jeung kakasih kaula Allah Subhanahu ibu daek kapanggih jeung Allah tuh di mana jadi ragu teh nya jauh teh nya daek kapanggih jeung Allah daek bener sok atuh didoakeun nya tuh Masya Allah singkat cerita nya kami Gusti geus siap kaula bakal kembali karena wujud kaula leungit tanpa lebih ilang tanpa karanga ieu sahabat anu beungeutna hideung kageundeukeun jadi malaikat Ijra langsung ta'ali ngagorowan Sayyidina Ali karak arasup deui Siti Aisyah asup Siti Fatimah asup Sayyidina Ali yang lain di luar kenapa karena sederhananya rumah Rasul kamarna teu muat leuwih ti 4 urang mangkana kitunya lamun aya nu keur sakaratul maut geus cukup ulamana doang maturan ya ulah loba-loba ting karunya bisi hareudangeun pujeun mah geus haus gulung ku urang leuheung ngarti Pak anu teh cek muji geus ulah diinget-inget tanah itu mangke urang jual batur mah ngahareupan jelema nu geuring teh ulah aya bahasa nu sejen geus saukur la ilaha terus lamun can maot keneh antep bagian la ilaha geus terakhir tong aya nu ngobrolkeun deui najan maut narada lila tisabada ditalkinkeun ku urang tapi kalimat lain urang yakinkeun jeung engke urang bakal jadi saksi yen ieu maotna husnul ieu mah Kang Haji geus datang misalkeun nya Kang Ustad poho di ngaranna di dieu intip dulu
Nah, Kang Ustad Hanafi ceritanya teh DKM datang. Aya nu gering, mak dangukeun abdi. La ilaha illallah. Aing batuk. Batuk eta mah lain dijeun-jeun. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidinya teh dilakene misalkan maut Pak Ustad balik nu lain keluarga lamun munalkinan cicing tong diajak ngobrol jadi supaya naon terakhir kata nanti tetap la ilaha illallah. Ieu mah ku Ustad geus ditalkinan capek-capek datang mena kos di Ustad ece emang kuno ku hese-hese teuing ceuk ece boga pamake ngaku urang alake babuk make daun kelornya langsung hirup aing mungku daun kelor hayang ku duit 100.000 ya. Masya Allah. Singkat cerita dulu jamaah sadayana datang Sayyidina Ali kumaha saurkannya Rasul as-salah salat pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi serius layanya bayangkeun Rasul keur cabut nyawa nu kadua kumaha cek Sayyidina Ali geus can ieu nya dideketkeun deui ceulina Sayyidina Ali cekannya Rasul ummati an-nisa ittaqun nisa nitip awewe jagaan awewe karena sebelum lahirnya Rasul wanita kabeh di zaman jahiliyah hina sehingga Umar bin Khattab sebelum masuk Islam boga anak orok dikubur hirup-hirup sabab era boga anak makanya cekang ranjang Rasul ittaqun nisa jaga umat awewe jagaan awewe kusaha ku kiai dengan ilmuna kusaha pemerintah dengan pelaturanana lain awewe nu tertutup malah ulaheun ayeuna mah cadar teh ulaheun uing mah pamajikan teh dicadar ka haji sana nyahueun tapi nih anu dicadar mah resep we pamajikan ge resep dicadar boleh komo niatna hayang bener-bener nutup aurat mah luar biasa. Memang ai mazhab urang mah memang wajah jeung dampal leungeun teu aurat ieu kos kieu oge. Ngan mana supaya lebih bagus silakan. Ieu mah ai cadar diulah-ulahkeun, ai ku sia jablay ngajedog wae. Nam jadah doa aing kasurupan Habib Rizik aing ge. Sok sewot, ai nu cana kieu diantep. Cana cingkrang diomongkeun. Bener teu? Uing mah lain golongan cana cingkrang lain tuh, cana aing panjang tuh. Tuh calana panjang jubah aing ge panjang. Ngan ulah sote cek orang gitu main lagi ngomong jelema nu make cingkrang teu nyalakeun ka urang nu kieu jangan pakai baju niat leuleuwih lain bajuna nu leuwih niatna leuleuwihkeun ai baju leuwih mah justru supaya awet ibu meulikeun budak sakola SD nya jang bae calana panjang ya jangnya supaya 3 tahun teu meuli-meuli deui bener teh. Tapi kan kita juga sama, walaupun saya bukan golongan orang-orang yang sok memakai celana cingkrang, sarua nyeri hatena. Pan ari Islam jeung Islam teh saudara lain, bener teh. Loba keneh punten ieu nya, ai palura mah teu urusaneun lain, mau di luhur. Di negara mana nya poh deui? Di negara plus 6281 gitu nya. Masya Allah cek Rasul ge ittaqun nisa jagaan umat awewe malaikat Jibril geus aya di dinya malaikat Israil geus aya di dinya tinggal Sayyidina Ali Siti Aisyah geus teu ningali kumaha jamaah singkatna cek kanjeng Rasul siap Gusti ayeuna dicabut nyawa nganggo kanjeng Rasul mangga atuh dadak sakala kanjeng Rasul wajahna mulai pucat keningna mulai berkeringat dicabut nyawa ku malaikat Israil ngajerit maratan langit ngociak maratan jagat sasaduka nu agung nadadakan maha kawasa Israil lalaunan Israil kening nyeri dicabut nyawa teh Israil lalaunan Israil tahan heula kaulah hayang nanya ai kaula ke balik baka ka mana anjeun mah baka ka surga Gusti kumaha umat kaula Israil umat anjeun ge bakal nuturkeun kaula tapi umat kaula nyerieun moal dicabut nyawa salira Habibna Gusti
salira Rasulna Gusti Allah ngerasa nyeri dicabut nyawa Gusti. Umat anjeun lamun diibaratkeun aya tihang nu jangkungna ti bumi ka langit nanjerna gigirna deeusian ku silet dicabut nyawa ku kaula perihna jang umat anjeun sarua jeung nyorodot ti langit ka handap bari awakna nangkep silet 7.000 kali lipat nyerina Gusti. Nu bener sia Ijroil bener Gusti memang kitu kuduna dicabut nyawa teh atuh kitu maena kieu we Ijroil maneh kaluar heula ti imah papayan umat kaula Ijroil cokot ka nyeri umat kaula kabeh kaula bakal ngadoa ka Allah akhir sakarat mautna Rasul ngalah ngadoakeun urang ibu lain ngadoa jang dirina nu keur kanyerian. Ya Allah begitu sakit sakaratul maut ya Allah jangan kau tibakan rasa sakit ini terhadap umatku ya Allah. Ijroil kumpulkan kanyeri umat kaula bawa ka kaula ayeuna tumibakeun kanyeri umat kaula ka kaula ayeuna cabut nyawa kaula sakenceng-kencengna sanyeri-nyerina asal umat kaula mah ulah nyeri dicabut nyawa Ijroil moal kuateun masya ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi semua ya Rasul Allah ya Nabi laka syafa'a wa hadha matlabi wa hadha matlabi. Mudah-mudahan sanajan saeutik pengorbanan urang jang ayeuna muludan ngajadikeun bukti yen urang ge umat Nabi anu tidak akan pernah menyanyiakan cinta Nabi terhadap umatna. Urang balas cinta Nabi dengan balasan cinta yang luar biasa. Alhamdulillah. Dengan cara apa? Ahya sunnati karak datang pakod ahabbani hirupkeun heula sunnah kaula berarti bener sia cinta ka kaula. Mana sunnah Rasul? Banyak di antawisna Rasul mah dawam wudu aing ngaku ahlussunnah wal jamaah masing dawam wud anu hadir barokah wudu ya geus batal deui ti rabatana ti sapa ti memang keur mangkat keneh nya rek dahar wudu heula osok tahara cek Rasul cek siang al wudu qabla ta'am yang fil fakri jelema anu wudu memeh barang dahar moal balangsa hoyong hirup roba rezeki memeh emam wudu heula hayang boga anak anu soleh. Siti Fatimah setiap nyusuan Sayyidina Hasan Husain selalu nyandak wudu memeh nyusuan teh. Ibu osok memeh nyusuan wudu heula. Nah, lieur ieu teh. Hayang hirupna berkah usahana. Wih, kolot baheula mah tingali tanina subur, bener teh? Kunaon sababna arapi? Memeh mangkat teh wudu heul. Memeh ka kebon wudu osok bapak-bapak. Udud urang memeh gawe teh ud meni ampun kana kukut bangus teh teh nanae beuki mah da aing ge beuki masya mana deui sunnahna Rasul salat berjamaah emang sunnah eta sunnah hukumna fardu kifayah pagaweanna sunnah baginda Nabi Muhammad. Sunnah af'alna Rasul tepan sunnah teh naon aya af'alan aya af'al aya aqwal aya naon cicingna Rasul. Lamun Rasul ngomong berarti hadisna Rasul eta ge dina omongan. Lamun ku gerakna berarti eta hadisna hadis pagawean. Lamun cicingna Rasul kana aya perkara mun Rasul menjelma teh nyen pagawean Rasul teu ngambek berarti eta pagawean teh dimenangkeun ku Rasul sabab Rasul mah moal ngantep kana perkara anu goreng tah Rasul mah hirupna teh salat berjamaah berarti salat berjamaah teh sunnahna baginda Rasulullah. Mangkaning ayeuna alus mangkaning ayo mangkaning wayahna sok salat
berjamaah musolahna bagus hirukeun gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag baling binglan jeruk manis konenang eta teh keur ngagambarkeun musolah dalang teh gedung duhur kali sambung tempat anu luhur darajatna sok dipake ngahiji berarti mas musol luhur darajatna sanajan can dibangun misalkan sederhana keneh maaf misalkan masih keneh berantakan keneh tetep ngaranna musola nu hedma teu meunang asup nu junub teu meunang asup apalagi sekarang geus dirapihkeun kieu luar biasa tempat anu sepi ing pamrih rame ing gawe rame pagawean tapi sepi tina pamentaan kasipatna manusia saukur menta ka Allah subhanahu tah musola tuhnya mana deui dulu jamaah sadayana pepetetan samya murag lamun jelema daek salat di musola bakal murag rahmati Allah subhanahu balimbing lan jeruk manis ai balimbing congona 5 berarti jelema nu sok daek salat 5 di masjid di musola insya eta sok beres ieu acara mulai bapana jam 5 teangan anak lalakina kalau wanita lebih baik sholat di room semakin tersembunyi semakin bagus itu untuk wanita kecuali mun sholat taraweh urang teh nyaho ilmuna daripada teh nyaho wijin ka salaki babarengan jeung salaki sholat ka musola babarengan insya lamun nyaho ilmuna awewe mah sok di imah ge bagus semakin nyumput semakin bagus sholat awewe di tengah imah jeung di kamar eta leuwih alus di jero kamar ngan jelema ngadi kencara ieu tungtungna cek salakina ka mana pamajikan aing ieu sholatna eueuh di imah eueuh di kamar eueuh horeng di WC da bikin nyumput cenah cek si ustad ge atuh WC mah nyumput di aya tempat kotor ulahnya masya ngan lalaki langsung ceng come here dia ceng jam bara ya ceng jam 5 bapak mandi can geus mandi mah tadi tos asar geura cokot sarung pake koko berangkat jeung bapak langsung lupa cokot sarung geuning sia teu make koko ceng hareudang pak hareudang rek salat atuh pacek pak ustad ge pan lalaki mah bayana surah warukbah antara bujer jeung tuur auratna ge pan kaos manutupan ieu nya nutupan acengan kaos ya eta aya bacaan di tukang kacang Garuda bacaan anak ini kacangku jang Aisyah mah pake koko moal mangka baju naon sia eta kapal api mang tukangna nempo aing pas ngaliuk ih aya tulisan jelas lebih enak salat duaan pan RTG moal husu Allahu akbar ini kacangku jelas lebih enak makana abdi mah lamun salat make samping cek guru baheula ku apik-apikna Kang Haji naon lamun aya bacaana keur salat pindahkeun ka hareup lamun salamun biasa mah sehari-hari silahkan lain niat ujub lain niat sombong memang ge aya dipake di tukang mah memang seni memakai sarung teh kos kitu da ciri pas sambungan sarung lamun dipakenerkeun kitu teh tukangna pasti aya bacaan mah tak lain nganggap sombong henteu sombong mah ngan tetep we ngaganggu ka batur Allahu akbar wadimur 60.000 eta mah sapir 55.000 RT make gajah duduk mah 35.000 lamun gajah nanggeus bisa udang jadi 50.000 di absenan we nya Masya Allah dengan cara apa lagi membuktikan cinta dengan kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul mana di antawisna kahirupan Rasul saeutik bae terakhir Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal
kuffar. Hartosna wallahu alam bil murad, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai perjuangan Nabi, yang mengikuti jejak hidupnya Nabi, yang mengikuti arah perjalanan kanjeng Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, tegas keras terhadap bentuk kekafiran. Ka orang kafir teh Rasul mah teresep teh kana kakafiranana lain ka jalemanana. Naon maksudna? Pakaianana, akidahna eta Rasul teresep. Ka jaleumana mah Rasul selalu bersama. Bahkan kanu jahatna kana pribadi mah Rasul tara ngambek. Engga isuk mereka musola di Ciduhan Rasul mah. Sugan ngambek henteu lapor. Sae nyiduhan aing Muhammad. Naon si Muhammad? Wani ka aing? Ah, moal mang ek salat. Mun orang diu musola anyar keur mejeuna resep ieu. Ciduhan puah tangkurak sia aing rek ka musola di Ciduhan geus kieu mah montong salat urang paeh babarengan. Oh soalnya Rasul mah henteu hari kadua biki loba Ciduhna cok Rasul geblek. Naon mang sewot aing ka sia Muhammad wani ka aing ah moal mang angkat deui we salamet tungtungna mah coba nu katilu sewotkeun Yahudi ngumpulkeun Ciduh ti magrib nepi ka subuh hayang puas. Rasul lewat cok Rasul ih loba ieu mah tapi teu daekeun ngambek sia Muhammad aya namanya moal mah ajeun mangkat ieu kasewotan orang Yahudi malam keempat ngumpulkeun Ciduh ti subuh nepi ka subuh teu balik maena demi kanjeng Rasul. Sapoe nahan Ciduh teu dahar gering. Mantak geringna jelema teh lain ku batur tapi ku pamola sorang gering maena teu jadi nyiduhanana balik. Rasul bangkat geus nyiapkeun keresek padahal Rasul yakin loba ieu Ciduh ieu. Lumayan ieu Ciduhna ieu ku aing. Dipake bibit ku aing mah. Da geus yakin poe katilu geus ti magrib ka subuh moal teu subuh ka subuh ieu. Langsung moal plastik jang bungkus Ciduh. Gorengan anu tiangan teh eueuh euy. Duh ieu ka mana nya? Mana ieu sok nyiduhan ieu mangga disiapkeun nya anduk teh. Cek batur teh teu aya Gusti gering. Gering. Aduh karunya amat. Ah tos salat rek dilongok tah Rasul. Mun urang ku Kang Ciduhan ku musuh pas nu nyiduhanna gering. Beuh moal teu asa naik bendera. Cek aing oge naon? Eta mah dorakati aing. Kamari wani ngalawan aing mah cicingna ge mentak lumpuh batur teh. Wah, ih Rasul mantek kitu. Langsung tos salat teh datang. Wassabaha. Selamat pagi. Rasul teu uluk salam ka orang kafir. Haram umat Islam uluk salam ka orang kafir kecuali dengan salam sejen heuh wae. Arek assalamu ala man taba'al huda boleh. Arek assalamualaikum boleh. Karusakannya anjeun tapi ulah dijawab ulah disebutin assalamu alaikum. Eta adab-adabanana teu naon ngan orang kafir bisi di aya orang non muslim maaf lain kafir mau ulah nyebut kafir ditewah non muslim ayeuna mah jadi lieur Quran ge mah jadinya asyidda'u 'alan non muslim wah lieur dina gitunya jadi uing nu murtad kitu mah nya naudzu bohongnya punten bisi aya di dia nu lain Islam kita menganggap kalian kafir lain jelema hina tapi ciri jelema anu nolak kana ajaran disebutna kafir nolak maksudna teh ulah baper coy di Indonesia mah itu besok baperannya ampunnya maneh rek ngomong uing naon ge terserah masing-masing agama punya sebutan masing-masing urang disebut mana gembala non domba yang hilang bagainya teu naon geus kitu nya intina mah masyaallah Rasul wasabaha bahasa Arab selamat pagi kudu diajar bahasa Arab lieur aing kamari di Mekah parasya we anjing orang Arab sok salah paham we teh Kang Haji kan uing mah pan geus pas kali itu teh nya masyaallah pas dahar teh kurang ieu teh nya sanguna teh rada kurang ngeunah da rada paranjang kitu kos bihatung teh aing teh uing mah geus nyaho moal bekal teh mie da geus nyaho unggal dahar batur ka handap ka hotel ka ruangan makan RM uing mah henteu iyah biasa we masak mie sorangan cetrekeun batur di handap uing panto dibukakeun nyetrekeun kompor cekrek masak cai jangan mie orang aya orang Arab nyasar karena kamar uing
nyasar neangan alamat mana haji agolak aing molot mata siang agolak aing kakar ge ngahurungkeun geus ngagolak goblok sia deuleu ku sia sahengge encan agolak haji agolak encan ngagolak tolol mun nyahengge encan boro-boro ngagolak kusab mana sieun aing ngadat mana haji aya syukron oh sia syukron aing aang jadi aing jadi kenalan ka riweuh di ditu mah riweuh teh aceu ai pelayanan mah bagus di ditu mah hotel-hotel ge bararagus hotelna bintang 4 nini hayang nyetreken lampu mareman lampu hesieun jangkung majol teu beunang-beunang ya orang Arab sayyidah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maehan lampu wa inna lillahi mencuk urang pangpaehankeun lampu meureunanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun untung teu paeh duaan di dinya ge tak lieur nya tak masyaallah di acara saaran mah yang umroh mah lieur keluar di Masjid Nabawi orang itu mah saat setelah sholatnya berlomba-lomba menebar kebaikan luar biasa mun azan kangnya ngaji mah pengen ternepas lamun azan urang keur balanja tinggal mayar pas keur mayar azan Allah rok ditutup aing tinggal mayar cek aing ieu ieu mayaran haram haji masjid haram masjid cuman lagwa cek aing da aing biasa di dieu mah teruskeun heula we nya di ditu mah tereg duit teh hargaan praktekeun meureun ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah eta dipraktekeun di ditu mah ulah nepi ka harta banda anak mah jadikeun urang poho ka luar biasa beres salat berbagi kebaikan nu tanya dijual digratiskeun haji halal kana korma teh haji halal hakan bae jelema di haji halal hakan lagi teleponan yang wajakan beb caing teh di dieu mah ngeunahun orang hakan teh halal kabeh cek pamajikan abdi hayang korma ajwa eueuh nu ngabagikeun mah ngabagikeun mah biasana korma sukari wae rata-ratana ajwa mah kudu meuli aing kan bingung langsung menyanggun urang cuak cirek meulek meurinya langsung tukang kormana haji ta'al haji halal hakan ku aing haram tangkurak ai tadi halal cek sia langsung batur ikir naon si haji aing bingung di dieu mah sugan aing engko bahasa Arabna beda jeung bahasa Arab kita teh mah agolak akululaka jadi agolak pan jauh eta teh nya ceng teh kunaon kitu hayang korma jeung pamajikan awas Ci sia mundur aing geus biasa ka Mekah bisa deh aing mineng nawarna di dieu mah yang penting bahasa Arab we Ji bisa dilayanan bisa deh bisa bener kana korma Syekh usolli naon sia usolli ngajedog yang penting bahasa Arab lain itu orang Arab hulang-hulang sia teh di Indonesia mah korma teh usolli meureunan cicing nu penting bahasa Arab lain nu penting ieu mah bodoh tapi pede rupana jeung wae aing mundur bodoh amat sadap para syahri dinya orang Arab bener daripada teu kabeuli bener nunjukna kana korma ieu langsung kem kilo baraji tilu Syekh salah sarokaatin waktu orang Arab hulang kieu heuh kumaha ngiloanana coba meuli korma 3 rakaatun sabab aya salah sakitu meureunnya tukang arang korma teh ngarti tilu meureun tilu asupkeun korma ajwa kuatkeun kana timbangan kakarak 2,5 itu geus mung nimbang deui haji halal ngaguak halal eta mustaqbilah kiblah mencek urang mah lempengkeun ka kiblat meureunanya ngaguak orang Arab ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar salat duaan di dinya aing kabur we nya Masya Allah tuh singkat Rasul mah langsung disamperkeun saha di luar kaula Muhammad rek naon maneh Muhammad ka dieu wani sia mah aing keur gering lain cenah maneh gering mata ka dieu rek ngalongok bener sia Muhammad rek ngalongok bener teu mau pedang henteu mau naon atuh mawa ekor mama daek ekor mama langsung mukakeun lawang panto hampir tidak percaya langsung baca syahadat karena akhlak mulia baginda Nabiuna Muhammad nyaahan walah ruhama ubainahum ka orang kafir keras terhadap kekafirannya ka umat Islam nyaahan geus we singkat beres ieu muludan yuk urang siliti ka deudeuh pika nyaah babarengan insya salaki nyaah ka pamajikan nya bunya pamajikan nyaah ka salaki
Nyaa mun nyaah lamun hangan kopi dijieunkeun moal. Lamun keur loba du mun teu boga duit mah masya pangjieunkeun kopi nyeduh sorangan. Kur loba duit mah oh bapana naon kopi moal. Hah kopi moal. Mun celek ngopi moal. Opina make enen. Kopina make susu kan nyebut make enen. Masya Allah. Dengan cara apa kita bersama kasih sayang? Yuk babarangan ieu hirupkeun musola. Insyaallah ieu musola bakal jadi kendaraan orang Ciberem pikeun ngalewat jembatan Siratal Mustaqim. Amin. Ya Robbal. Kan kendaraan teh mana di antawis hiji korban urang. Namun aya datang bulan non Rayagung wayahna urang kok ngaluarkeun ta eta korban teh domba bakal jadi kendaraan urang. 2 masjid atau majlis taklim dipakai kendaraan jembatan Siratal. Nu katilu engke Ka'bah nu bakal mawa urang asal urang berangkat ka ditu. Bade berangkat ka ditu. Hayang daftar can atuh saha rek mawa mah. Daftar heulanya insya Allah simkuring ka haji doana nya kakarak 4 bulan nya. Simkuring belajar ngahiji kerjasama di travel insya travelna MMS Mitra Mina Sejahtera insya Allah tanggal 16 Januari ge berangkat deui amin ya Robbal ya Allah ya Robbana sing bisa ngarasakeun ceurik di tanah suci ceurik wae di ditu mah komo wing kamari mau jamaah aki-aki riweuh kekuatan si eta mah rupana keur di Indonesia na Badung aki-aki bener Kang Haji turun tina hotel ningali langsung gapura Masjidil Haram gerbangna kaharep pintu 88 WC 3 katingali kumahena langsung ngagua ya ulat kunaon Mbak geuning eueuh Ka'bahna Ka'bah mah di jero pan kakarak mehna mah itu naon itu mah kakarak tihang pertama tapi kabanan teu leungit atuh geblek leungit mah sia teh aya di jero Abah mah loba dosa aing sarua dosa mah loba Abah mah kuat jajanya mahal-mahal yuk mulai yuk sok orang mulainya sambil berangkat di hotel ke masjid kabeh ditajak ku mutawifna labbaik Allahumma labbaik kuat teh mah kunaon Mbak kuat ieu mah asa ngimpi bisa ka dieu jelema neraka poe Abah bisa ka dia geus ulah loba tinggane ini geus lain curhat waktuna maju langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik lebay sia nu lebay geus babah tong talbiyah cukup ku Allah iya baik itu mah Allah ih jama mewek deui keneh wae mulai asup kana gerbang asup kana halaman najan keur panas ngabentrang moal panas di itu masuk rumah terus we asup mulai kana pintu 88 mulai asup ayo Allahumma anta salam wa minka salam maju terus lempeng karak ti jauh geus kating warna hideung kotak Ka'bah ngogo geuning Ka'bah teh aya atuh pancek aing ge aya bah Abah mah asa ngimpi atuh kabeh ge asa ngimpi geus ulah loba ngomong langsung cek mutawif cek simkuring di antawis Bu Bapak ayeuna urang turun urang ngalaksanakeun tawaf ayeuna nya mimiti tawaf eta mah ngoguk we di dinya dengekeun sia bisi poho cicing oh ieu ge ngadengekeun mimiti tawaf diitungna ti mana ti pas Hajar Aswad ieu nu kenca kana Hajar Aswad nu katuhu kana warna hejo di ditunya langsung taslim bismillahi wallahu akbar wah langsung berangkat nyabahnya siap mudah-mudahan kuat Abah mah leutik rek seserentengan we ulah seserentengan sia teu sah beleguk seserentengan mah mentang awakna leutik jeung aya rek seserentengan ulah kudu terus kieu nu kenca di dieu nu katuhu ka dieu oh jadi ulah seserentengan sia mah ongko mewek tapi rek seserentengan ceng teh geus saya buru siap bismillahi wallahu akbar kakarak mulai geus adzan kan eureun heula istirahat tawaf teh terus kena tos salat Allah
mewek nangsu eureun. Wah paeh cai nya kata. Jang haji naon bah eta mah RCTI. Untung ku aing teh dijawab oke oge coba. Coba mun jang haji naon bah RCTI oke. Beres kenya insyaallah bakal ditulungan ku Allah Subhanahu. Mudah-mudahan orang dia diberkahkan sadayana amin. Inti yang saya sampaikan, yuk kita sama-sama tingkatkan iman, takwa dan kecintaan, menjalin ukhuwah demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapunten para kiai seueur kalepatanana hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin istajib du'ana amin masyakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha ya Allah innaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana umurana marrahati li qulubina wa abdadina wassalamata wal afiyata fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina wa misal wujuh adaina wa amsahum ala makanatihim falasatni wala mujilaina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al hikmata wa ta'wil. Allahumma allimna minal kitabi ma jahilna wa zakirna minhu ma nasina wa dhukuru fi kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'na makanan aliyya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.